pekus lain monyong kayaknya edek mah tinggalin pengalaman tina soal ngarumus ngimpi mah euy cing salah seorang sok nah ieu teh bakal aya akibat naon dari impenan pangawulaan tepi ka sangeusna mantenna ngadawuhkeun impenan dewek tepi ka rumenyak hate ayeuna yang inget ka nu silaing ujar gebeg ieu tah ieu teh lah anu kaya hingana dewek palalaur nu kaya papadana geudeulean ranyai tina waktu ayeuna ana mah kajeng inget ka mah da moal aya nu ngaganggu mak mah ngejawang nya coba dawala cing ka hareupina pindah punten atuh tiap ka dieu punten dan punten jahat ngangakeun semah batos syukur baga tina perkawis impenan tadi nya sumuh paralun maklum kasuhun hapun tena anu kateda upami dilebetkeun kana hukum perhetangan jisim abdi teh saperkawis mah sanes ahli kadua perkawis asa kirang cocok upami hal impen diperhetankeun margi eta mah istilah gaib teu pino sumuh nanging jisim abdi mah bari disesuaikeun sareng fakta kenyataan bae wayana impinan tadi teh ieu teh asa sasuai upami ku abdi dibajar beaskeun hartos-hartosna coba dawala kumaha cing kumaha jalan kumaha cu cing hayangnya we kanya racik-racik wilain daga nalati wae nu beres malah dina suhunan nyimpen aya seuneu anu tasan kantenan ti manajolna nya seuneu muntab-muntab anu teu kantenan ti manajolna duka ti kaler duka ti kidul duka ti kulon duka ti wetan tupino sumuh seuneu ai seuneu eta rupina beureum hawana panas ngagamarkeun yen eta teh sifat nafsu memang nafsu ieu teh kantenan ti manajolna tenah nak parantos ngancik dina dada manusia masing-masing margi ukuranana sajumlah manusia teh teu tiasa ditolak deui tetep kancikan nafsu anu beres wae lah teu pino gawe anu akibatna bakal panas teu aya seuneu gelebuk aya angin anu kajanteuna eta seuneu pareum sumuh pareum naseuneu teh ku ayana angin eta hawa ai hawa eta bakal dungkap nanti kanyahoangan ukur karasa nebakna katinggal nu katebakna wungkul oyag netrakeun yen eta teh oyagna teh ku angin teu pino angin oge gaib mumuh sifat manusia ge kitu tiap sumpingna nafsu teh ku ayana hawa sabajar ageng anu ka kuping netrakeun datangna sorak dina rasa dieu hukum angin eta anu ngadatangkeun hawa pinapsiun teh teu aya angin sumping hujan ngawitan langit mendung nya gebret hujannya ageng leler hujan datang caah nya gede nya kiruh anu temahna pun bapa kacanak cai engkak-engkakan aduh teu pino gawe ai cai eta pangaruh carita kiruh nyataning pangaruh numutkeun sesuaina sareng impenan ieu teh bakal sumping pangaruh bakal sumping carita anu matak janten nafsu muntab-muntab seuneu tadi anu bakal kadang katinggal tarina rasa dieu
kitu numutkeun hal sesuai na impenan janten numutkeun katangtosan mah ieu teh bakal aya kajantenan anu teu diduga-duga kitu manawi teh bawa ujang bawa cut lain bawa deui tatan-tatan we sing pageuh iman ti ayeuna iman teh naon iman kapercayaan gumantung kana pamadegan masing-masing kitu manawi teh muga-muga we ulah aya kejadian itu ieu nya nu ge eta nu disuunkeun kuat kahoyong masalamat we kitu sun bujang-bujang urang sun jalmi jahat oge da tetep we hoyongna masalamat kitu manawi teh itu lalingga yang selamat we Gepino dama tageningan kitu sun sok kumaha pamenak kidawala sanes tina perhetangan nanging disungsi kana hartos kitu manawi teh anu mawiti waktos ayeuna sun rada wawuhan we antawisieun angin sareng cai teh kitu cai eta carita angin eta kawa nu sok ngadugikeun kecap tinu sanes aisieun eta nafsu sanaos baris nafsu batur ngagurug-gurug aya di urangna kosong mah teu disadiakeun ku nafsu deui panginten salamet jadina alus sugan aya pitu maleunana aya dawala aya cing sugan ku ngabubur bodas ku ngabubur beureum ujang sugan bisa dikiasan ku eta ieu sugan kudu nyongsot 07 makanya itu ngalap-ngalap sugan nya tuh sina mureun kudu mencit kuya teu naon urang ikhtiar we ulah di tumalan ku bubur bodas bubur beureum heuh ku nyongsot kosong heuh biasa ngan dibaktikeun anak kudu ka abdi eta mah kitu dikelek ke dibawa ke mana kabeh baktikeun ka abdi na kudu kunaon tumalna syaratna teu pino syaratna mah kedah ku iman bae sareng ku ilmu sareng kalina ti kitu kudah tetegalih pancen ulah ungut kainuan ulah gedag ku kanginang tara disoyongikeun kahilasan kalidoan kasumerahan kapasrahan katumarimaan sareng katumamprakan kedah soyogi waspada sareng bijaksana ti waktos ayeuna sakitu mari tageningan kitu kaulan nyangakeun bobot pangayun ti mancaraju muga-muga bae ulah aya kajantenan anu teu diduga-duga ti waktos ayeuna nya muga-muga bae atuh kayu we aya nama urang ka kota nyubadanan panyaura ka Prabu oh sae hayu jangan katan-katan naon atuh kana naon ti dieu kana jalma wae dinasti kesah yang tumapara barang Arjuna bakal lumampah kairing para pawongan sapratane pun jurig nyiniwuri setan sumramah kalau newo-newo di negara asdina anu bakal ngaroga halarua Semar Badana aya parantos anyatsan di Megamalang sumurup di Megawil tetiak kala gunung ingkang tumeka beja geus kacari mah
kecap jalma anu geus beunang dipercaya yen ieu cenah karaton Madukara gan we aya Orajuna dan nyumutkeun katerangan ti jalma anu loba cenah Semar Matra Anggang ti Arjuna Sugani becak nya sugan we di dieu uyuna cenah eueuh di dieu aing deuk langsung ka Cumaritis deuk dipentak patina Semar hayang nyaho kaula bakal lumampah ka karaton ulah kaget Orajuna ieu kaula bakal dedayo ulah kaget pribumi ieu kaula bakal nyemah mangsa ayeuna sakat di luar sahar hei Hesna batin cecewangan ih tadi tempok si itu punyuk teh tampau kan tampau kini bisa periksakan di luar saha teteh ulah kaget ya kaula obat teuing kulan dugi Kang Ajung ngiring kitu bangsa naon deui naon bangsa naon nyaho teuing atuh cing cenah ka dieu cu siap cenah ka dieu mangalingih tuan Syekh kulan ulah kaget pribumi hamuing tepi ka ngajegir kieu bangsa naon deui teh ulah kaget pribumi coba teuing dulu tepi ka ngajegir kieu ieu jiga anu ngageugeuh dina galang sujen teh naon ulah kaget euy haturan wae tuan kula heug nyuhun ulah kaget haturan kula nyuhun tuh ampun teuing angkat taros cobi taros kenawa ieu kaula coba jawab aya anjeun teh kurang mana di mana sakangaran anjeun ya kaula rasa kaget anu kayakinya salah doma bisa begitu ulah kaget di mana ya teh ieu kieu bisi teh nyaho ngaran kaula teh Kalagunu pan sakitu mah nyata ngaran make jeung Kalagunu iya kan nya udah ieu anu diikat kalakawu oh cicing kalau kapiring urang mana kaula ti lemur siluman aya naon datang ka dieu wah kaula bakal nanyakeun ari Arjuna teh nu mana ieu kulan diikat wah moenya Arjuna diikat nama kemana kayaknya itu atuh anu hideung santen cicing ngaran Arjuna nyaho kaula pisang kaula pisang wah ngarareuna geus pangit ieu geuning kolecerna gendrongna kitu ya Mas Kipas aya naon maksud nyuhun ayeuna anu hideung santen saha ieu isim abdi pun Semar saha
pun Semar pawongan di Simabi teh. Pawongan kaula ngaran anjeun Semar Kepino wah geus panik geus panik ieu Semar iya wae gaya hitungan cece hesek deui. Ya, sebenarnya Ulah kaget Juna. Kepino. Ayo anu dikesaya. Ngenalkeun kulanta ieu. Bang Japar teh. Ayeuna tadi. Abdi saha ngaran seuing? Aya anu katelah mah Arya Seta mana teh. Makanya Arya Seta sungguh aya nu tukang abdi kula nya anu katoa nya Dewi Sinta buat itu semuanya wah dong loba dongi ulah kaget panah kaula datang ka dieu istilah teu dionak cunup teu disaur nya anu teu kurang jeung teu leuwih kaula teh mangul utusaning ratu neman timalan raja. Kaula datang ka dieu deuk menta karidoan Arjuna sabab nagara kaula teh keur kakunaan ku wabah kasakit. Anu merajalela eta tibana ka masyarakat teh di mana katrapu kasakit isuk-isuk sore geus ngajenjet sore ngajeng-jengan teh. Di mana katerap sore isuk-isuk geus mararaot. Itu waringku. Ari ceuk soaratan katinggalan anu katarima. Mangke ye kasakit leungit wabah musna asa diubaran ku getihna Lurah Semar Badranaya. Da jadi kaula teh datang ka dieu teh deuk menta pawongan Semar deuk dibawa ka nagara kaula pikeun tumal nagara anu natra. Ayeuna ujang tepi kakilna ujang kumaha deui nasib aing teu diduga jeung dikira-kira ujang bakal disajajarkeun jeung Meksiko nanya-nanya kitu maksud mati tadi kana ku aing digiti kurancatan Bener takang. ge oh ieu budak deui eta teh naon ngomong teh wah aing moal deuk dinding kelir kalila-lila dibikeun Semar ku Arjuna nuhun teu dibikeun dibeli sabaraha hargana Semar teu dibikeun dibeli coba deuk make jalan kumaha nanakeun Arjuna nyaah ka pawongan deuk make jalan kumaha cara ngabelaan pawongan waduh sakitu ti kaula digana kana sareng abdi ye mah diadukeunana naonana Semar deui ulah naonana Semar ta ieu pamajikanana ieu nya sakitu gua ngajar tenan kenawa ieu aya teh ngomong teh banyol atawa kumaha wah make jeung banyol naon teh jauh-jauh aing datang banyol ceuk dibikeun apa mah Singlar Kapitan Kislah Kiamal Syah Yudung Arjuna ingkang lagi pitanan
udang-udang cina tiap nasib aing tepi kakirna udang beran kusila lain udang kakang Semar sadaya aduh sawius Pak tenang tong sieun-sieun masih kena aya si Cikar marah kumangke percanten ke mereka abdi lah pantas abdi bebelak kanu jadi bapak ayeuna dek gila abdi kubuta juga kieu da moal atuh atuh aja mah gumantung kana syariatna syariatna tiap-tiap panjang irungna panjang kawanina oge gumantung kana irung daun buka mata Arjuna cenawa iya kemudian baka bela ka Semar lintang ti kaula baka bela ka Semar kepino aing pamimpin kitu mah nya karayatna heuh kaula ge geus ngukur piraku make dek mikeun sacara kitu wae coba dek make jalan kumaha kurang okol pegangan pati gelut kepino di mana tempat gelut di dia wae hayang nyaw di lapang badminton ya ieu dina parkir hayang nyaw ieu dina stopan wah beje Arjuna coba maju banget awala ayo coba bijir Arjuna Arjuna dipun tewak dening tenawa dikupak habik lajeng dipun barang kumlayan ti kekanawiati anyap sang Cimeka Malang mangke hing Arjuna bakar ragrag di Gunung Saptarnga di payunan ingkang yang begawan abiasa mangke hing bakal dipun tawak dening kanayan wah kumaha bae dari itu Gusti Pangawulan dialungkeun ucu yang wayahna aing tulungan lesieun ditawak yurik aing getieun tumala nagara ayana paingan aing cepat lalu salaleles nu teh akingana ingat wae ka indung barudak ya asna ngajang singki ke lengan baju aing belaan piraku aing kudu paeh sadajar jeung emeh hideung ujang tulungan bapak jang bejakeun ka bapakeun dewek nu bakal ngabelaan kitu lah nya aya nya paeh nya paeh aing ngabelaan kolot di dieu Kang yo saha sia ngaran nu bener kuring nya nu sasana sabalikna kuring deuk nanyakeun saha ngaran sei wah teu perlu nyaho sia ada aing ge nyaho saha aing kidugal nya sia aing anakna Semar nya nyaho nyaho deuk bela tega lara tega pati mangke weh nyaho beunang si ieu
Abdi ngalaseng dipun tewak maka dipun balang dening tenawa wah Koyangan itu. benang siapa alamat di bekah baik aing boga bekah anu nimulkeun angin barat kaliwawan make bakar ragrag siap di leuweung bakal dihakan bocok ragrag sia di sawah bakal direntok manuk balek ragrag sia di laut dihakan bocok ragrag sia di lapang badminton katingang ragrag sia di negeri Tiongkok bakal ragrag di Tiongkok ragrag sia kurang ajar di emper bakal ningang jelema bongkok kurang ajar wah punan cek dari tepi kakokoleaban gitu. Gak percaya kurang. Yang Ban. kumaha aing itu bela kumaha. Bapak, iya jang nyumput, iya dawet di dia ujang. Kade cing hati-hati ujang, kumaha mas. Dek bela siaka bapak, nyaho. Tegalara sok bantong mat kalau badongeng primo pati-pati jadi hansip kuring lamun teu bakal bela ka kolot. Bener Kang. Wajar ayeuna mulangkeun ka nya akal jadi kolot. Siap. Bakal sajajar jeung si Astraginya lain bakal dibekah mangke bakal ragrag siap kurang aja melayang di geganawiatiannya sang Timega Malak mangke sing bakal katampan Raden Putra Gatotkaca anyat sangar huran alun-alun negara Marta Urang Semar Badranaya dipun beberik dening kalagun. Wah, sidik si Semar bieu ka dieu lumpatna ditewak. Aduh, ayana kujar. Kabina-bina tinggal itu nasib barudak tepi ka dialungkeun kokoleaban kumaha bae aing dina wangkit ayeuna udah. Ampun teuing aing teh naon dosa ieu teh ujang. Ujang hinga ka bangsa siluman ka bangsa manusia deui aing teh terangan nyerikeun jeung terangan goreng cu. Ketika ayeuna aing bakal dipeunsit bakal dipake tumal naon dosa jeung kasalahan bapak wangkit ayeuna. Yang astradinya heung yang dawala cing salalamat udang nuhun Gusti Pangawlaan Gusti Arjuna muga we cing dikeresakeun aya pitulung tiasa salamat ayeuna. Dina wangkit ayeuna Semar cing ridho ku aing bakal dipake tumal nagara. Sanajan 1000 kali nolak ke geus moal aya nu ngabelaan, ha? Sadaya-daya. Mangsa ayeuna ku aing bakal dipake tumal daek apan teu. Ari dina resan ge maju simami teh bade tumamprak bae kana takdir nu ditangtukeun. Bade tumamprak kana papas dan panginten parantos pasti jisim abdi bade dibeureum bade dikideng ngangakeun rupina ai kedah ngalawan madat kaya tanah gadis Syaka dia teh urang pencarkeun hulu teh bae ngangakeun macing bapak teh tulungan mak minta doa mangsa ayeuna wah